Batur mangas dibaragi kupon daging kurban nih. Ari urang kabagian teh. Tuh, teka bagian meren. Ih, aing mah. Kan bae tuh Oh, milik meren. Ih, aing mah. Meuli daging teu, daging kurban teu kabagian. Raya tuh tapi rage daging. Lain kitu, Mak. Asa camplang we, kitu lebaran teh. Meni eueuh daging-daging acan. Batur mak poean lebaran teh ngadalahar daging, ngareulem. Ari urang naon coba? Usuk asak ge henteu di imah. Mana rieu daging oge. Cici we budak mah nyaho naon. Da kalau teh mikir atuh, ari geus waktuna mah urang teh bakal meulem. Asik euy. Urang rek meulem naon mah? Meulem japu. Ampun cing hideung tuh. Ya bieu teh liwat. Tapi tingkah mana? Kenaon gitu. Butuh we, aya perlu. Lain eta baju menihara rideung kitu, kawas nu arek ngalayad. Memang arek kalayan. Nah arek ngalayad segala neangan ucing hideung. Papan arek dibawa. Halah wora ting sagala mau ucing hideung. Kumaha lamun seg ucing nangalengkahan mayit? Kayak udang deui coba. Papan mah aja ngarah udang deui. Hor. Nah, Hutangna gede keneh ka ucu. Bruh. Kernaon mak? Iya tadi penting mah ngarekam video. Terus? PT tina video na aya kadengan suara manisiun teh. Suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Kurti bang suara nu kitu mak mah menikah siun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Bruh. Rek irahang mayar sametan nu harita nu janji moal lillah can ge lunas geus rek nginjem deui kos ditungala duit teh babari dik atuh mikir. Tantang Marimar main lato-lato. Nih, lamun Umi bisa main ke nu kieu, ku Dede dibere duit 500.000. Nek mere mah mere we atuh sagala main anu kieu. Naon duit? Heuh pangaranna ge challenge atuh. Sagala culan-culan tapi rage main anu kieu. Emang Umi bisa tuh? Tuh. Kerletik mah dititah kudu boga cita-cita anu luhur. Ari ayeuna geus karolot, cita-citana teu kataekan, tapi omonganna anu laluhur. Rifu. Apanya weyan mawa wareng, teh neneh orang Ciletuh. Pagawean ngan nganggo goreng, tapi masih kene sok aya pangabutuh. Well. Sugan aing mah heueuh we ngarengekeun aing curhat. Si horeng sia mah bari mulungan, sangkan aya picaritaeun di jeung batur. Naon teteh lagu teh? Punten buat itu teteh Tayon ya yang punya lagu. Lain aingnya sebagai orang Sunda, kita ngarenge lirik nasa teu bisa naon teteh? Ulah daek bobogohan jeung jelema anu tara salat. Nah, Salat ge geus wani ditinggalkeun, kamu ada yang ninggalkeun maneh. Assalamualaikum, teteh pangadamelkeun sisindiran kanggo dulur can mayar hutang. Mang Ahyar mau kutang, teh Dena make lulur, gera bayar eta hutang, ulah bongkena nginjem ka dulur.
Nyen ager jengki oha boga pula deket batu sing bager jadi mitoha tong sok kawilah-wilah kami nantu. Ongko jeung babaturan tapi sok sieun kasaingan. Bodor. Awewe nu sok resep puroi kesal ke batur sarua jeung tangkal talus. Nah, Sarwana ateuh. harupun we cicingeun ari di tukang rusuk ngomongkeun. Eta teh miwir apa liang bool. Seueur minyak sugan, meni resep nganggo goreng batur. Main catur jeung teh sisia, dibere calana jeung rambutan. Kana hirup batur osok usia, tapi kumanehna sok diturutan. Wios teu kasep oge, nu penting mah daek usaha. Dengan nafkahan mah ku acis sanes kurarai. Aya babaturan? Aya pangabutuhna hungkul? Lemah nu sok julid ka batur mah kudu dibere lowongan pekerjaan. Mata kitu ge manehna eueuh gawe. Maaf ya, aku tidak sempurna. Kalau kamu nyari yang sampurna, pacaran aja sama Udud. Gengsi we digedekeun, ari hirup kagabreg. Asam ah. Tahun geus ganti ari hutang can dibayar keneh wae. Mana teh nginjem duit apa minta sumbangan? Buat kalian yang punya tetangga kembali julid, padahal abis maaf-maafan pas lebaran, positif thinking aja. Mungkin dia sudah kembali ke setelan pabrik. Pak.